Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariyata di pasal syurutul Fatihati ari syarat-syarat Fatihah asyaratun eta aya 10. At-tartibu tegasna berurutan, wal mualatu sareng tuluy-tuluy, wa mura'atu hurufiha sareng ngaraksa huruf-huruf na Fatihah, wa mura'atu tasdidatiha sareng ngaraksa tasdid na Fatihah, wa alla yaskuta sareng yen ulah repe jalma saktatan tawilatan kalawan repe anu lami, wala qasiratan sareng deui henteu anu pendek, nu sakedap nu pendek. Ya qasidu ngamaksud eta jalma biha kusakta qat'al qiraati kana mutuskeun bacaan, wa qiraatu kulli ayatiha sareng maca sadaya ayat-ayat na Fatihah, wa minha sareng eta tina Fatihah al basmalatu ari basmalah, wa adamul lahni sareng henteu kaliru, al mukhilli anu matak ngarobah bil makna kana makna, wa antakuna sareng yen bukti eta Fatihah halatal qiyami eta dina kaayaan ngadeg, fil pardi dina salat fardu, wa ayyusmi'a sareng yen meredenge jalma nafsahu kana dirina al qiraata kana bacaanana, wa alla yatakhallala sareng yen henteu ngahalang kana eta Fatihah naon zikrun zikir ajnabiyun anu sanes. Ayeuna mah pasal tentang syarat-syarat Fatihah. Jadi dina Fatihah ge sami aya syarat-syaratna. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah teh aya 10. Anu 10 teh at-tartibu tegasna tartib berurutan ngaruntuy. Jadi ti kawitan dugi ka akhir teh kedah ngaruntuy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ngaruntuy pokona mah. Wal mualatu sareng kudu tuluy-tuluy maca teh deui, maca Fatihah teh. Ulah eureun-eureunan itu. Oke pan bakal ayatnya saktah tawilatan wala qasratan kedipayun. Jadi kudu tuluy-tuluy. Ulah sampai aya jeda. Wa mura'atu hurufiha sareng kudu
ngaraksa ngajaga huruf-hurufna Fatihah. Jadi huruf-hurufna Fatihah dibaca sesuai sareng hakna huruf. Ulah sampai pagentos antara sod, sa, sin jeung naon, jeung shinnya biasa nama. Taeta kahade cenah. Kudu dijaga ta huruf-hurufna teh. Wa mura'atu tasdidatiha. Sareng kudu ngaraksa deui kana tasdidna Fatihah. Tasdidna oge kahade kedah terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Panaya tasdid bismillah. Oke, bakal ayatnya mengenai tasdidna Fatihah. Khusus eta. Kumaha cenah ge lamun teu terbaca? Nya berarti aya huruf anu teu terbaca kalangkung berarti. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Sareng yen ulah aya jedana anu lami atanapi nu sakedap. Misalna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu yang jadi ulah repeh gitunya. Jadi ulah aya jeda bacaan teh gitu. Dina bacaan Fatihah teh. Bari yaqsidu biha qat'al qiraah, bari kamaksud kusaktah teh kana mutuskeun bacaan. Kumaha lamun teu maksud kitu? Nya teu maksud kitu mah teu naon. Da di dieu oge yaqsidu biha qat'al qiraah. Misalna nya da kulantaran memang teu damang meureunan. Ai teu damang makan teu naon? Henteu ngamaksud ku repehna bacaan ku jedana teh mutuskeun bacaan. Menhilap wihan deui gitu. Wa qiraatu kulli ayatiha. Sareng maca sadaya ayat-ayat Fatihah. Jadi kada dibaca sadayana. Ulah aya nu kalangkung. Sabab memang berpengaruhnya ari Fatihah mah. Kana sah sareng teu sahna salat. Cuman hiji-hijina bacaan Al-Qur'an dina salat anu termasuk rukun. Nu termasuk rukun teh nyaeta maca Fatihah. Ari maca ayat sejen setelah Fatihah mah eta mah sunat. Wa minhal basmalatu, termasuk keneh Fatihah basmalah. Tuh dina mazhab Syafi'i mah basmalah teh termasuk keneh Fatihah. Nu sanes mah mazhab sanes ya emang teu termasuk. Misalna urang ping bacaannya terutama di Mekah mah gitu. Eta mah ada memang gitu. Sebenarnya mah maca bismillah teh meusan dibaca nama gitu. Dibaca mah dibaca ngan peda meusan. Keun bae eta madanya mazhabna masing-masing. Ngan dina mazhab Syafi'iyah mah basmalah teh termasuk Fatihah. Wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Sareng teu kaliru atanapin teu cadel anu matak nyela nu teu matak ngarobah kana makna.
numawi upami janten imamah kedah anu pasehat gitu, pasehat teh cek pantar urang we nya. Dari pasehat sareng orang Arab membeureunana. Da urang mah lain lisan naon? Lain lisan Arabnya. Standar begitu urang. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Sareng surat Fatihah teh dibacana dina kaayaan nangtung, dina kaayaan ngadeg lamun salatna salat fardu. Tuh. Mahal lamun salat sunat ya eta mah kenging gitu. Wa yusmi nafsaul qiraah. Jeung deui bacaan teh kedah ka kuping ku dirina. Nu matak lamun salat balem wae gitu. Tah berarti meureun salatna teh dina hate diberjalankeunana teh gitu. Sedangkan di dieu kudu ka kuping ku dirina gitu. Ku dirina. Bacaan teh. Nah ulah tarik, dari tarikna matak ngaganggu kan kanu sanes oge. Nah ieu mah paya ka kuping. Ku dirina we. Wa alla yatakhallala dzikrun ajnabiyun. Sareng diulah aya nu nyela kana eta surat Fatihah mah dikir anu sanes. Kade cenah tah. Ulah anu nyela. Misalna nya keur maca Fatihah urang teh. Aya nu bersin gitu. Jadi urang teh macanan gitu. Batur aya nu maca alhamdulillah gitu di luar teh. Nu bersin ka kuping ku urang. Urang teh maca naon yarhamukallah gitunya. Jadi teu kenging kasela itunya. Atanapi aya nu maca salam, urang keur salat maca salam di masjid. Heuh antep lah. Tuh. Sabab lamun urang ngajawab salam, urang kayaan keur naon? Keur salat repeh we. Tuluikeun urang mah khusyuk dina salat. Wallahu a'lam bishawab.